Sampurasun cekolot nagara urang teh subur makmur gemah ripah roh jinawi bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah geus teu kudu nganyuk ngahutang lamun bisa ngongkolangkeunana bisa ngolahna heueuh tingalikeun teh dengan naha loba eta bangsatna bahkan karek jadi terduga wae ge geus rambul atuh siap ngebantu siap ngabela tingalikeun rakyat nu dihanap nu ngaleutik teu ngagoes teu ngoreh moal ngalebok tapi anu jadi pamimpin jadi pejabat di luhur ngeunah galeuh nya hebat lah gaji geus garede tunjangan geus aya gawe 5 tahun bahkan tunjangan mah cekasan nepikeun ka yang lahat sia teh tapi masih kena daek yang salahkeun rakyat asa teu mikir pisan anjeun tempona waktu hayang jaradi surah siri sia ngajak yang salaman hayang dipilih hayang didukung geus jaradi mah celek dengan ngadon kitu culang cileung kana palingeun hebat lah rakyat leuwih wani ayeuna lantaran saha lantaran bapa aing dibuka kabeh anggaran jeung eta lah kira-kirana eueuh gunana mah eta lembaga-lembaga anu teu produktif naon ngan sok ngameakeun anggaran bubarkeun we lah keur nanaonan ayeuna ngan sok makan gaji buta tamu lah ceuk aing mah kitu tah nya geus sakitulah